أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi Duh Gusti abdi sanes ahli surga nanging henteu kiat nandangan neraka Mugi Gusti kersama parinan tobat ngahapunten kana tingkah anu lepat Dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali dosa abdi sapertos kesiksa gara mugi Gusti ngahapunten sadayana umur abdi teh ngirangan siang wengi nanging dosa tambah-tambah siang wengi Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka
فإن تطرد فمن نرجو سواك abdi sejak dumehes ka pangkon Gusti wireh seueur pisan dosa jisim abdi pami Gusti henteu kersa ngahapunten saha atuh nu welas asika abdi umat Islam nu aya di ieu alam anu sami faham wajib ngaji mah sing dawam margina urang sadaya hirup sakadar ngumbara duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam fana geuning hirup teh teu langgeng urang singa rasa keeng sanajan masih katineung umur hayang panjang hampleng urang teh salaku umat sadaya mikul amanat wajib ngaji wajib sholat 5 waktu ulah elat entong hayoh bae sibuk ti sore dugi ka isuk da dunya mah bakal amruk jasad urang bakal buruk nu mawi sing seueur eling ti beurang sareng ti peuting silih ajak silih aping silih jaga silih geuing tukang dagang, tukang tani, sing nyaraah kana diri. Meh dunya akhirat terugi, tong tinggal sholat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting, beak berang. Eueuh waktu anu senggang belaan ngaji teu datang karepot jeung kariweuh moal arek reureuh poro nu sagala eueuh ngaladunya moal sebeuh dunya tungtut ilmu siar pan urang wajib ikhtiar supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar sanajan repot digawe eueuh waktu anu nyalse peupeujeuh gowa tong pere pagawean tunda bae geus datang malakal maut taya budak taya kolot
taya salse, taya repot, tetep nyawa mah dibetot. Teu bisa mundur sadetik, najan urang bari cerik. Harta banda teu dilirik, tetep urang bakal balik. Balikna ka alam kubur, waktuna ninggalkeun lembur. Ayeuna mah amit mundur, harta banda milik batur. Anu menang jerih payah, loba kebon, loba sawah. Kendaraan katut imah, geus maot ku batur pasrah. Aweuh anu bisa nulung, sanajan duit satangtung. Engke mah bakal kadungan dunya nu digugulung. Henteu inget, henteu apal, isuk rek datangna ajal. Beak waktu eukeur amal, akibatna hirup gagal. Sapa panjang hirup poho, padahal ajal geus nempo. Nyawa urang didodoho, dicabut teu mere nyaho. Pepeujeuh sing buru-buru, mengpeng aya keneh waktu. Pikeun urang nyiar elmu, saban dinten saban minggu. Hirup urang masing mikir, rek ngajawab munkar nakir. Nu datangna mata ginbir, bari mamawa gegendir. Hayu urang geura tobat, mengpeng urang can telat. Oma tong ninggalkeun solat, ngarah salamet akhirat. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Aya heubeulangkeun beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan datna hiji Allah dina zatna. Hijina sifatna, hiji pada melanana. Kawasa kersa uninga Allah nu hirupna. Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa. Bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna. Bukti nu ngadangu, nu ningali, nu dadau. Jadi sadayangan wajibna 20. Adam hudus lana mumasalah lil hawadis,
احتياج تعدد عجز وكراهة جهل maut صمم بكم كونه عجزان كارها جاهلا ميتا أصم أعمى أبكام hanya ruksak serupa rejengmu anyar butuhkan tempat yang butuhkan ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongan pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin kaya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkiran pati eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu pae karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun salat eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu pae kaduhung kaliwat langkung tara nyembah kayang agung sakarat nyeri kalangkung jasad mah teu beunang embung eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu pae
Lamun datang waktu lohor, kala ngahajakeun molor, tu tinggaleun salat lohor, nu kitu jalma sakalor. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Lamun datang waktu asar, kalah ka indit ka pasar, tu tinggaleun salat asar, nu kitu jalma kasasar. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Lamun datang waktu maghrib, ieu kalah gudag gidig, tu tinggaleun salat maghrib, nu kitu incuna jurig. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Lamun datang waktu isya, kala cicing di pos ronda, tu tinggaleun salat isya, nu kitu jalma doraka. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Lamun datang waktu subuh, kalah ngaguguk katunduh, tu tinggaleun salat subuh, nu kitu jalma tepuguh. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Kana ibadah talangke, rek salat ge hararese, rek zakat ge hese mere, hajian di engke-engke. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Alasan dijieun-jieun, teu ari loba urusan, loba seseuheun geroheun, loba oyoseun rameteun. Eling-eling dulur kabeh,
ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Tambah deui ku panyakit, muriang jeung sirah riet, nyeri cangkeng jeung walikat, akhirna teu kuat salat. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah weleh, bisina kaburu pae. Sakitu kuring elingan, kasadaya ikhwan-ikhwan, ulah ambek ngabencian, sumawona ngamusuhan. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Abdi atos maca dina ayat suci, sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi, pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan, anak istri salaki teu bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat, cicing teengapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian, tos diberesihan, dibungkus ku kafan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun, teras diasupkeun kana kurung batang, abdi dijepatkeun, rurub kurung batang, tuluy ditutupkeun, teras digarotong, bade dianterkeun ka galian kubur, nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun, nasi
sang keredongan abdi jejeritan tayanu nembalan kalah di padungan teras diurugan bari ditincakan bari dipadetan pelapah Kamboja teras ditancepkeun di luhureun kubur abdi dipelakeun batu nisan lebah sirajeng tunjangan cai dikucurkeun kembang diawurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hoyong ningal curik oge teu bisa kesa ngucur panasna luar biasa hareudang bayeuyang ku abdi karasa kadung hanjakal kakarak rumasa di luhur ka kuping beres nunalkinkeun anu eusinaka mait mapatahan di akhiran doa bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa Du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi teu bitina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat. Alhamdulillah pujian rahmat salam kapanutan Nabi Muhammad junjunan ka sahabatna ridwan kula wargana kabehan ieu nazom singkat pisan itung-itung peringatan umumna ka ikhwan utama ka diri pisan jalma di zaman ayeuna
taleder kana salatna padahal eta dosana kacida pisan gedena Nabi atos nyarioskeun dina hadis dijelaskeun umat Islam akhir zaman kana salat naringgalkeun kana salat 5 waktu poho ka Allah nu satu lamun jalma masih salat aya harapan salamet tapi lamun geus teu salat baladna si iblis laknat bakal poho kana tobat paehna moal salamet hirupna moal manfaat usahana ge darurat bakal cilaka mautna seuneu neraka tempatna jalma anu tara salat rugina dunya akhirat dina hadis diterangkeun ku rasulna dijelaskeun nu sok taledor salatna 15 siksaana genep siksaan dunyana 3 di waktu mautna 3 di jero kuburna mangka urang sing paurna 3 deui nu beratna dina poe kiamatna siksa anu di dunyana diangkat berkah umurna kadua kucel beungeutna teu aya sinar wajahna katilu kabeh amalna ditolak ku pangeranna kaopat teh duanana teu pisan ditarimana kalimat teu kabagean duana para solihin kagenep nurugi pisan mautna teh tanpa iman siksaan waktu mautna kacida pisan hinana kacida pisan laparna kacida pisan hausna najan salaut nginumna moal leungit halabahadna siksaan jero kuburna digencet liang lahatna ku tarik gencetanana nepi ka potong tulangna dihuru kuburanana ku seuneu banget panasna dipanggang dina ruhakna
ti berang jeung ti petingna. Allah ngirim ka kuburna orai nu banget gedena. Sujaul Aqra ngaranna macokan kana badana. Terus teu aya eureuna dugi poe kiamatna. Siksaan poe kiamatna malaikat nu beungisna mawa rante besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sungutna ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina. Eta kitu siksaana jalma taledor salatna. Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina. Ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regepkeun. Allah moal narimana ti jalma tara salatna. Puasana sedekahna teu ditampa sadayana. Kitu deui jeung hajina wala amalna zakatna. Sagala rupa amalna Allah moal narimana. Jalma nu tariku salat dilaknat ku kitab opat. Taurat Injil ngalaknatan kitu deui Zabur Quran. Unggal poe jeung petingna Allah nurunkeun laknatna. Rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalna. Malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisna. Muhammad ulahnya ahna kajalma tara salatna. Entongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun. Jalma nu tinggal salatna di mana geuring payahna. Ku anjeun tong dilayatna sabab deukeut jeung iblisna. Ulangan terjanazahna bisa kabawa laknatna. Ulah salam ka manehna ulah dibere daharna. Ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna. Ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna. Jalma nu tara salatna henteu aya agamana. Jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna. Di
akhirat digolongna kagolongan munafikna digandakeun siksaana dua kalian nyerina mungkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugna dibuka lawang sakorna diasup ke nerakana dina neraka barengna jeung korun haman rejeungna jalma nu tara salatna milu ngaleunat sanguna kadaharan ngadoakeun supaya dilaknatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tara salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal seep umur jeung rizkina maka turun malaikat opat pisan narik nyawatina dua suku leungeun asa dina beuteung aya regang cucuk ditarik kunu gagah jeung ditusuk rarasaeun tina banget kasusahan langit jag-jagana jagat katindihan ku bawaning banget payah rupa pias kesang ngucur tina tarang ngangseuk nafas eta maot karasana huru-hara kabeh badan pada sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti corona pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat rejeung tinggulandang fitnah agama sarta iblis harudang ngarupakeun indung bapa rejeung sobat anu maoti hareula sing kolebat ngajak asup kana
agama Yahudi, agama Nasrani, bari amis budi, mawancai dina gelas ngabibita, anu kagoda eta cilaka nyata, maka lamun iman kuat taat boga, tangtu malaikat ngajaga tohaga, lamun ipis iman amalna kacilen, meureun iblis ngagodana bulan balen, paur sasar adu dulur masing awas, sing curigati ayeuna bising tewas, abdi nyuhunkeun afwa sarta afiyah, iman sareng Islam tetep henteu payah, abdi nyuhunkeun afwa sarta afiyah, iman sareng Islam tetep henteu payah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, wa wahab li rizqan wasi'an, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Hirup di dunia ukur ngumbara, harta jeung anak fitnah nu aya, kuatkeun iman tingkatkeun takwa, pasti salamet di akhir masa, pasti salamet di akhir masa. Lobakeun pisan mieling mati, sabab ieu teh datangna
pasti nyawa di pundut Rabbul Izzati mangkade hirup sing ati-ati mangkade hirup sing ati-ati datang ajal diri sumerah nyawa jeung jasad tuluy papisah anak kula warga karumpul kabeh tuluy dibungkus badanku boeh tuluy dibungkus badanku boeh nungan terjenajah tilu perkara amal jeung harta anak kula warga harta jeung anak baralik deui amal mimilu nu jadi saksi amal mimilu nu jadi saksi umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna sadaya pisan dipariksana sadaya pisan dipariksana taya hartina hirup di dunia salami hirup midamel dosa poho ka diri pasti cilaka nandangan siksa seuneu neraka nandangan siksa seuneu neraka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khutaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah